Minjem duit. Orang tadi aing semengbalnya. Anjing geus aing teh goblok teh nya. Hidup betul dia aing teh meuli remasi lah nya hayang meuli naon diapat anjing teh kerma di imah ugeun naon. Terus sia urusan aja aing naon goblok. Kan minjem duit orang teh. Anjing anggar we sia mah. Anjing, kok kasep? Anjing, sia mah aya basa-basi wae goblok. Maksudna aya naon sia? Itu anjing mana sih asa bersinar sih siga Iron Man bawa mana geus kadar odading mangolehnya. Anjing. Aing ge apa sih datang maksud ka dieu spion kuda goblok. Asli sih mah anjing pisan Si anjing teh dek aja dog sia teh. Kunaon sih goblok? nginjem duit aing teh. Nya aing ge Untuk minjem duit ranya euy. Tapi mun aing teu minjem duit aing ke meuli udah di mangoleh di mana nya euy ke top up ML aing gimana nya. Satunya era aing teh euy tapi tidak kumaha. Minjem bulan nya euy. Bayar ulang kan. Pengen tidak butuhnya. Ini era aing. anjing man goblok man anjing ieu kunaon anjing man goblok man anjing ieu kunaon si Bagong teh anjing man goblok man kunaon man anjing man goblok pi man anjing ieu kunaon si anjing man goblok ngomong sia ngomong anjing goblok kunaon man ngomong alah anjing aing teu boga goblok anjing teu gituan alah anjing ya budak aduh gusti anjing kalak kasurupan si Bagong iya anjing iya goblok Mana kan geus gajihan? keur naon maneh teh Iya, yang meuli odading Mang Oleh anjing ame rasana anu rasana anjing banget teh gini. sabaraha Murah sih dah. Sabaranya 2 naon juta. 2 naon 200. cing cereug sia teh goblok 100 ya bae 100 ya lah. bener sia 50 bae pis 50.000 bae 50 ya ini anjing 50. bener sia sabaraha goblok cing bener Batu goceng bae goceng. goblok teu kitu tah tadi Mana atuh? Dukun. Wes minjem duit. keur naon maneh Keur ieu naon ngalunasan teh kan sabaraha butuh duitna 35.000 lah bae. eueuh man anjing lain cing ngayekeun aya ge 50 urang teh Beda urang ieu aya pemulangan. Si ganas ya teh minjem duit Haji. Si itu juga rek minta duit aing kudu gancang lompat euy. minjem duit aing.
gajang nah. Kurang. Si Aji ketemu. Tapi mun aing teu nginjem anjing motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papanggih di jeung urang Alex Juaraan jenggotan urang di belah Kanduhu, Aang Lumiat. yang belah Kenca. Atep buluk-buk, Dan kita adalah Soneta Group. Hatur nuhun anu geus nonton video ieu tong hilapnya di like. subscribe, Komen. share. Segitunya hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.